Pupuh pucung laras salendro ngagamarkeun keheul kulantaran teu panuju hate. Tata krama. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman nyarita jeung amis budi, da basa mah lain barang anu mahal. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman nyarita jeung amis budi, da basa mah lain barang anu mahal.